Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nepangkeun nami abdi Putri Raisa Faroji di kelas 10 MIPA 3. Abdi bade bacakeun cerita pendek berjudul Situ Calenca yang ada di Bandung. Saya sahiji weruh postingan kuheun, tapi aya sababaraha urang anu nyebutkeun yen anjeunna Willem Termanus Hofland boga border. Anjeunna manghirupkeun juragan tanah jegur di Pagelangan waktos eta. Waktu harita Kuhlan cicing di Pagelangan, tapi ku alasan pikeun nyumponan kebutuhan listrik jeung cadangan cai besi pikeun warga Bandung. Eta wewengkon akhirna dijadikeun danau atawa oge katelah situ. Pangwangunan Situ Calenca butuh waktu anu cukup lila, kira-kira 7 tahun di 1919 dugi ke 1926 janten tepatna. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.